Naila anu terus dipanggil Rijalul Ghaib tugas ti Gusti Allah ti kota ka kota ti kampung ka kampung cumplang campling bae ngono terus bae nya bila perlu ke dipanggil ku negara anu ka negara anu urusannya kadang pamitan we ti keluarga anak leng tepuguh kuburanana di mana kejol bae aya tamu di kampung urang tepuguh urang mana nak mun ditanyakeun Syekh Mubarak nu aya di Cisoka urang mana teu nyaho mun ditanyakeun di Mede eta teh kapan urang mana ti mana teu nyaho mun urang nyaritakeun di buyut anu keur zaman buyut baheula teu nyaho urang mana lamun urang nyaritakeun itu Imam Maghribi di Maroko aya kuburan Imam Maghribi di Yogyakarta aya kuburan Imam Maghribi di Pandeglang aya kuburan Imam nyana keneh ti nagara ka nagara ti kota ka kota